Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan Aduh. Kemana wae maneh? Aing di warung, Wak. Di warung didinya nih. Heeh. Berarti nutup. Kumaha meureun? Dibanding Di warung dinya di hareup tah. itu bisa nganjuk dinya teh. Si aing keur di 2000. Urang goceng deui. Bukan. Yang di masjid Bisa kerja lah. Tapi di masjid deh sana soalnya. Teu hayu urang sugan menang gilik. Gimana itu? Biasa we aduh neangan eta nyerian takjil. Jangan warung. Tinggali jamna kedeng di ada. Aya es. Biasa mah di bumi awe yuk orang mah. Ye, moal. Jangan kayak itu ah. Terus kadang di maghrib tinggalnya sok api-api. Yuk, enak mantap tuh. Ayo, Bun. Terus kadang di maghrib atau karek nengang kertakji ya. Iya lain gitu. Ah, kan biasa nama kan anu warung didinya anu eta kan bisa nganjuk dia nyamuk itu sok muka. Kan dia mah nutup. Tuh paling dak. Karek neangan deui. Ya, kadang di maghrib bara net deh. Ada kumaha ada siapa sugan teh nutup. Ngajarakeun mah cenah si ibu eta teh. Mangkat kapal kemana? Siga nama mung dianjuk di wae siga nama. Sekarang geus nubuk urang Ta eta siga nama api-api nutup. Lari beureun. Dari apal deui sih mungkin buat yang nganjuknya. Aduh untung ya Syah. Siap lah. alhamdulillah. Mana we rezeki lah soleh nya teh. Assalamualaikum. Mana karo lebet Moda. Duh hampura ya tempatnya leutik, sarempit. Biasa. Da kumaha tuh? Komo ya di mana? Da abdi teh kan nuju ngumbara di itu nama ieu teh. Kedapnya nyerak wadahna. Mana? Ya alhamdulillahnya Mau punya orang bisa panggil Syah gitu. kebenaran. Beneran enggak mau duit waret. Urang goceng deui urang. Lu goceng. Mimpi naon? Pasti bangun ya lo. Udah aku sih katanya. Cing dia. Mungkin si ate cing gede ya. Gede naon kayak mana? Gede milik. Nah. Ya wadahna Lu anggar repot kan udah? Ah, henteu biasa wae. Biasa dia repot orang. Tos biasa direrepkeun. Tuh. Kan hampura ieu teh jadi cuma aya sungkul tuh. Ah segitu ya. Alhamdulillah. Bisa penggandeng, ieu ge menang pamere. Bener diberekeun deui. Banyak kan kudu loba sedekah ieu bulan puasa. Kan kieu kan biasana lamun hayang dahar mah ke tos taraweh. Lamun tos taraweh mah geus taraweh mah dahar sate oge aya insyaallah. Kan biasana dahar mah geus taraweh. Duh hese teh. Aku mah teh digegel mah. Astagfirullah. Ye. Poan. Bisingan ka kenyot tuh mah. Moal atuh. Dahar buka langsung dahar mah jadi sok wareg tarawehnya eungap. Kamu mau jadi imam mah. Enggak, mantap. Ieu nya tai nasib jadi bujang. Oh memang yang ikut. Ribu aduh. Da gimana sih? Sahur pan 12 wae. Tara sahur jadi. Kadang-kadang timun aja sahur. Memitnya itu. Untungnya panggih di jalan. Terus hampir 2 menit deh, henteu 2 menit deh ge. Geus bingung ai teh duh. Hampir
buka pemajikan teh. Mungkin. Pemawa pemajikan kan ini. Jadi pemajikan. Memang yang mungkin. Oh kewadahan nih sedih. Buru tuh Oh panai gitu nya mah teh. Punya menta. Sama ya nya. Doa tongkong ngadoa ngadoa. Kurang cai teh. Kira barang obat teh ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanaon Naon aku mah teh. Aduh. Naon di wae kan ada geus ieu teh. Salah di wae. mulai deh wae. Jalan wae nya kumaha teh. Naon atuh? Ulah. Mana embung sebut baturan setan? Ya embung lah. Ngaco pira aku bat sebut setan mah. Kangjeng Nabi kantos ngadawuh kieu. Ida akala ahadukum fal yakul biyaminihi wa ida syariba fal yasrob biyaminihi fa inna sayatona yakul wa yasrobu bisimalihi. Cek urang mah di mana anjeun rek dahar kabeh fal yakul biyaminihi kudu dahar kuleungeun katuhu. Fa ida syariba lamun rek nginum anjeun kabeh fal yasrob biyaminihi kudu kuleungeun katuhu. Naon sababna? Fa inna sayatona yakulu wa yasrobu bisimalihi. Setan teh dahar minumna kuleungeun kenca. Tah gitu. Ujung setan ujung. Jadi minang eta teh kuleungeun kenca teh. Itu sadar kumaha deui meureunna. Astagfirullahaladzim ya Allah. Salida ieu meureun lamun urang sok dahan nginum kuleungeun kenca karena jiga setan. Geus keun bae tong di lamunan omean tah. Kelakuan teh. Untuk sia. Mun salila ieu urang bang insya meureunna. Hayu wae jadi setan meureunna. Nuhun misalna nu ieu mah. Nya jang betungna ongko. Nya jasmani rohanina ongko. Alhamdulillah dobel. Nah, tarawih nu gancan di mana di dieu? Nya memang teh. Aja ah. Mun teh. Cuma teh apa? Pokok ya. Alhamdulillah ya Allah. Tuh nuhun misalnya. Masih aja. Sami dah aku langsung ke masjid. Eta Mohon sami. turun Siap sami. Assalamualaikum. Oh tarawih. Siap. Bade mau tarawih. Kayak di tukangan lah.